Ay anjir panas kieu. Panas keluar imah. Aja doa teh meni moreret ieu anjir. Alah kesangan nepi ka tonggong ka bol-bol kesangan anjir teh. Haus 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 haus. Ini hareudang nista. Erek hujan gitu cacakan ya urang teh geus mandi padahal. Tapi mending ngaheab. Ewe kuat ka baseuh kieu cepa anjir jadwal teh cuaca kieu teuing coba mun hujan pasti segara saha itu mau jujur kuat ka ngadigle gitu apa Punten Kang, punten abi rusuh. apalah atuh maneh teh euy sing ngarti ya teh urang Mohon Kang, abi ge terang. Ya abi rusuh Kang aya periogi. ada rusuh ke mana ya teh geuning siga mau jujur Mohon Kang, ya abi nyanap jujur hiji. erek nguseup maneh teh Mohon geuningan Akang eta apa? apalah tuh dah ketempo maneh teh mau jujur geuningan hiji jujurna Mohon Kang, ya abi teh bade aya ka periogian. kela tuh peryogi ke peryogian weh peryogian ka saha ieu teh maneh teh Bade ka Kang Udan Kang itu bade nguseup gitu. Kang Udan ngajakan nguseup Kang ka abi. lah gaya anjir diajakan nguseup ka urang teu Bakal ka Kang ge bakal diajakan sigana mah eta ge mun Akang minat nguseup gitu. nguseup ka mana eta teh Eta Kang bari ka Cisadawarna ka Subang nguseup lauk nila ararageung Kang. wah baradag kitu geuningan eta maneh teh moal koja iraha inditna Kojana mah bade nambu teh abi mah ka barudak ka Mang Cimek seueur kojana ararageung kojana ge. era tuh aing nginjeuman mah kuduna tuh meuli sorangan teh kitu nieun ngamodal koja pira aku nginjem Iyo si tukang nambu oge kumaha abi. lain kumaha abi nah teh di kantongan jejeurna Kantongan teuing Kang. atau di kantongan we pantas mana teh jejeurna rapih gitu mau rusak Kieu abi mah bulucun Kang. Akang de milu. ka mana ngusupna teh bieu teh Ka eta Kang ka bendungan Cisadawarna Cisadawarna Kang sae. Lauk nila hungkul ararageung. alah hayang atuh urang hayang milu Boga kitu Akang jejeurna. wah rek meuli we urang mah tuh jejeurna mah Gaya anjir si Akang dek meuli jejeur. atuh mau jejeurna maneh teh 5 teh kitu 7 8 kira aku ieu mau hiji jejeurna bendunganna gede lain Geung pisan Kang lauk oge ararageung 3 kiloan aya nu 5 kiloan hiji teh. Matak abi hoyong nyobaan oge. anjir gara daya geuningan ai laukna cek sae eta teh Saur Kang Udan Kang ararageung. Kang. naon maneh ngaharewa segala lah urang da teu torek atuh Lain sia loba lalawak, sia lauk lalawak di ditu Kang. Erik miluyuk. lauk lalawak tawes lain Cenah balauk tawes. Mang Cimek oge menang loba Kang di asin. Jadi menang teh manehna teh pararaehnya laukna teh. Tah diasinkeun manehna mah. anjir gaya euy moal teu ngeunah eta lauk tawes anjir karesep urang resep pisan eta teh maneh mah kalau duit sabaraha eta rek ka ditu Urang mah rek minjem we duitna mah ka Mang Cimek. minjam wae ieu mah maka atuh sorangan meureun maneh ge boga duit matak milu oge Puguh teh boga Kang geus dibolikeun tuak kamari jang bekal sagalon.
Da mana mah tuh mentingkeun wae tuak kudu maka sorangan atuh duit di mana teh yang udud di ditu teh di jalan teh can kan kudu mawa eupan gitu. Upana kan kulukut engke kahendar abi deui nyungkeun. Teu meunang atuh piraku menta wae maneh teh. Cacing abi bade nyungkeun, bandul bade nyungkeun, beunyer bade nyungkeun. Bade diawur, Kang. Terang teu diawur. Nyaho urang ge make korek kuping lain. Euy tah Kang apa lalawak teh nyambut aku korek kuping. Henda oge keng nu ageung sia Kang. Anjir bararada ge eta teh laukna. Leures Kang ngararageung mata kami bade ngiring oge. Rek ngeluh urang ya. Itu jajar loba di mah ya 20 siki teu dipake-pake euy. Bakal menangnya urang milu kana naon itu teh kadituna kana motor lain. Sanes Kang kana mobil Mang Udan. Oh leuheung atuh. Saha wae tah? Seueuran Kang Temon, Hendar, Aep, Mang Cecep, Mang Udan, Mang Cimek. Terus Ayan oge ngiring Kang. Ayan ngiring eta milu ayan. Mohon Kang da manehna ge sarua penasaran gitu kanu lauk nilageung. Urang nek milu jadi sabaraha urang 20 urang aya. Loba teuing atuh Kang heurin mobil loba teuing mah. Teu 8 urang. Tuh urang milu Ayo dek ngiring mah. Ke wengi angkatna jam 7 tos isya. kenengan penting inditna teu beurang. Sia Kang teu ngaretinya. Apana netepina isuk-isuk atuh Kang. 5 jam perjalananana ge. Anjir sugan teh deukeut jauh geuningan 5 jam kitu mah. Matak cangkeul bool anjir diuk kana mobil meureunanya. Itu Kang kabeh ge maka keresek da bisi utah. 5 jam Kang perjalanan teh. Maka Kangnya duitna ke abi nginjem. Maneh mah. Kadieu geura. Naon Kang? Kadieu deketan kadang saeutik. Naon sia Kang? Nginjem duit urang 100.000 jang bakal ngusupna. Geuningan sia Kang dek nginjem duit. Pugu urang teh teu boga dibelikeun TM ari si Akang kumaha nya. Maneh mah pirage 100.000 urang jang bakal ngusup engke milu ka Cisadawarna kitu piraku urang teu meuli eupan. Teu mekel mie, teu mekel kopi. Tenang Kang da ditraktir ku Kang Udan ge. Kopi aya beas mekel saton. Tacan eta mekel cai segalon, kompor oge mekel Kang. Encan di Mang Cimek ge seueur leueteun. Mekel opian mekel kulup sampo. Siki gedang ongok. Gemuk teh domba oge mekel da. Jang eupan saurang teh. Da kudu mekel dahareun atuh euy. Nginjem urang di ka maneh 100.000 mah. Kang pinjam wae ieu mah urang teu boga duit teh. Geus atuh kieu urang dek ka dieu tuh heula dek nginjem heula duit. Ka dulur urang gitu. Urang ke milu daguan we jam 7 ke urang ka imah Mang Udan eta de dinyalain kumpulna. Mohon Kang. Ke diantosnya meeting heula gitu. Dadahut Kang ada mah heula kence. Tuh. Urang ka itu heula buru buriat ke jadi tareh menang duitna gitu. Bade ka saha Kang? Erek ka Mbah Gai ka Dodi nambut aratos. Sugan we atuh mere. Juga tuh. Ayo kade dagoan Ya Kang. Geuningan ninjem duit sarua. Dasar urang gitu boga duit ieu teh. Boro-boro rek ngusep. Moal milu da urang mah.